Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun keterna cinta. Dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara. Di sisi basisir laut pantai carita, nya didinya urang teh waca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta. Poe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun keterna cinta. Dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara. Di sisi basisir laut pantai carita, nya didinya urang teh waca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta. Poe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta. Poe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita. Hari Muslim teh ulah ukur ngaku dina KTP we Islam. Hari kalakuan syaiton goreng patut teh euy. Nyaho teh goreng patut. Gudang sare penting kene sameme hayam jago gong gorongo asup kacai langsung mandi jengkit angin bari pokoknya katunjuk jam 7 kes dandan rapi siga konglomerat rek maksiat cheer baju water calana water ting merek nana haun jadi urang mah eueuh beber water sapatu water lamun di jumlah jam teh hargana cukup ke uang maka imah tipe 2 hiji. Oh yeah. Royal pisannya. Dina poe lebaran tara ele dandan mapangkin dina wae padahal waktu Ramadan sabulan dinana puasa henteu sapoe-poe acan. Oh heboh celeno bodoh kata soloyo
ada nama engke tahun harap singka kuasa teh dan moal mantak jadi gempor. Malaya no gempor ke puasa maja. Boga penyakit mah berat besok jadi cager malahan. Kamu aya nu nyebutkan puasa mata kering teh. Eta mah lain tukang puasa we. Gudang subuh langsung sahur, berang nasi kuat merangan hawa nafsu. Lapar haus jeung sajabana, puasa jeli, puasa mata, oke puasa hati. Yeah. Sok dialajar di ayeuna. Memang aya paribasa. Teng manuk teng anak merah kukuncungan uyah matara tes kaluhur. Tapi ari dina urusan goreng patut akhlak mah montong daek pipiluan. Montong daek pipiluan, montong daek pipiluan. Eta we kuring minang pisan ngadenge beja. Ulah warga Silaing mari lebaran teh panggilingna wae. Kueh lebaran oge moal beak ku 5 RT. Atuh baju lebaran merek Natara Ele gunung sejen. Ngancen aya beja ari bulan puasa tara parwasa. Ulah atuh era ja. Angguran mah ujang heula ayeuna, jadi santri dijamin 100% moal rugi. Moal rugi. Yeah, memang aya paribasa kieu, teng mano, teng anak meraku kuncungan, buya matara TS kaluhur. Tapi ari dina urusan goreng patut akhlak mah, tong daek pipiluan. Montong daek pipiluan ari dina urusan goreng patut mah. Ya, kade sing ingat, ari puasa teh salah sahiji dina rukun Islam. Hukumna oge fardu ya. Kudu jeung sifatna oge fardu. Kunaon teu puasa era atuh era. Muslim teh ulah ukur ngaku. Ulah sak ukur dina KTP. Era atuh. KTP unggul mah keurna. Muslim teh ulah ukur ngaku. Ulah sak ukur dina KTP. Kada seingat. Tapi jelema ayeuna mah loba pisan. Lamun geus tulis Islam dina KTP teh asa geus muslim. Eta mah ukur diketik ku tukang ketik. Eueuh hartina aya ukur dina KTP unggul mah nya. Sing inget tah. Silih banting jeung silih jongkok, buka dulur
jeung silih jongkoke Terdulur, terbaraya kamodengan dengan jeung tatangga Kakeputuranku Kabentuk amarah Asal di dunia jaya akhirat kumajaya Kakeputuranku Kabentuk amarah asal di dunia jaya akhirat kumajaya. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang segala laki nah emansipasi Bari utek na tengati Bisnis perang penting Bisnis naon lukate Tering selagi nadi imbang Ngajaga tulang panto Anak diasuh khusus terjun bambu Hayang mobil mewah Gabelaan jadi runtah Ngarepkeun bisa lagi sedang teu cukup wae Mas berlian reuceuh ngaku bakti tina bisnis Padahal mah hadiah rupa bayawa Awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging Mencipten jaga Nganut emansipasi Keluar tina aturan Mumpung ngelawan kodrat Sing ngadon jadi becan Nah emansipasi Bari utek na tengati Bisnis perang penting Bisnis naon lukate Tering selagi nadi imbang Ngajaga tulang panto Anak diasuh khusus terjun bambu Hayang mobil mewah Gabelaan jadi runtah Ngarepkeun bisa lagi sedang teu cukup wae Mas berlian reuceuh ngaku bakti tina bisnis Padahal mah hadiah rupa bayawa Awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging Mencipten jaga Nganut emansipasi Keluar tina aturan Mumpung ngelawan kodrat Sing ngadon jadi becan Don't worry Be happy
teh. Saya cenah hari teh nu labuh di otisna teh. Aya pakai sepeda. Aya kejadian deui cenah. Di jalan Otto Iskandar Dinata lebah pengkolan kakapatihan nu gelo nyarane dina tembok toko emas taranjang dada maca pikiran rakyat koran PR merumuskan jadinya Halus bisa maca. banget kerung radang ngahuleng tuluy ngagak-gak nyeng serikeun eusi koran nu gelot tuluy nangtung ngadeketan tukang rambutan mencrong seket bari nanya cik jawab ku si laing ari nu gelot teh saha cik jawab ku si laing nu gelot teh anu mana cik wakil rakyat adegan cabul asup kana infotainment politisi nu gaya ka rakyat ngaroga hala mafia peradilan neleg suap miliaran pilkada jadi pesta sudon hasut jeung fitnah cek batur dewek nu gelo pedah make baju rawing padahal leuwih alus tibatan film cabul wakil rakyat jeung wakil rakyat anu kukudaan dina meja kantor. Cek batur dewek nu gelo pedah awak pinuh kudaki padahal leuwih alus tibatan politisi nu pinuh ku dosa nyangsarakeun rakyat. Cek batur dewek nu gelo pedah awak pinuh kudaki cek batur dewek nu gelo pedah make baju rawing cek batur dewek nu gelo pedah sok menta rambutan maksa padahal leuwih alus tibatan narima suap ti tersangka kasus BLBI cek batur dewek nu gelo pedah sok ngomong sorangan padahal leuwih alus tibatan sudon hasut jeung fitnah jeung kampanye hitam. Gelo amuk-amukan euy. Teu lila ngabongohan tah. Koran pikiran rakyat dikepretkeun kana beungeut tukang rambutan. Nu gelo tuluy joget bari nyanyi lagu akapela. Don't worry, be happy. Don't waro, be happy. Don't worry, be happy. Manehna ngarasa happy sabab ngarasa geus samartabat jeung wakil rakyat politisi mafia peradilan jeung tim kampanye hitam pilkada. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ngaranna ge gelo nya ngomong teu sembarangan. Cek urang mah naon deui nya euy. Ieu mah gede mobil arah lurus. Wah, deposito loba, duit loba. Bro, di bank. Dipikir-pikir gitu, tapi da ngaran jelema nya eta teh euy boga syahwat. Jadi we Aduh, abdi ge sahabat. teu beak. Sabab harta banda mah cekolot oge. Lamun kana harta jelema teu beda jeung nginum cai laut. Lamun nginum cai laut teu beuki loba, beuki haus euy teh. Nginum ciki Gitu harta kaboknya. cukup nya. Paingan tah si curi koruptor teh mani teu euy terus we. Karoblok da eta mah Padahal geus sagala aya. Paralek tah. Imah mewah lega satpam ngajega mobil mewah boga supir siaga nasi laing can cukup keneh wae Saha cenah tah kene can cukup sakitu. Dua ge geus cukup. gaji standar canggih tunjangan edan deposit salangit invest eces nasi laing can cukup keneh wae
Eta dahsyat. Jabatan diriung setan, jabatan digoda setan, jabatan dirojong setan, jabatan dirongrong setan. Ku otak nu kapikir duit, ku panon nu katenjo duit, ku ceuli nu kadenge duit, ku irung nu kaambe duit. Duit we. Korupsi terereh asal beteng sebeh, korupsi terereh mengpeng jabatan baseuh, korupsi terereh anak buah disimbeh, korupsi terereh tungtung nariweuh. Jol KPK mawa bukti jek nong. Jol KPK mawa bukti jek nong, bukti satumpuk si laing teu bisa ngomong. Jol KPK mawa saksi jek nong, saksi saabreg si laing teu bisa ngomong. Si laing di penjara kula warga milu era, si laing di penjara anak buah kababawa, si laing di penjara sagala beak disita, si laing di penjara kuring jadi hayang nanya. Karasa ngobrol sih, karasa. Tok, cenaka. Cenaka. Aya nu diuk disaluhureun si laing, aya nu korup leuwih gede ti si laing, aya nu dahar leuwih sebeh ti si laing. Gening masih ulin bari hirup henang hening. Bebas buat mah dipercayaan, Cep. Teka panggih, can kapanggih atawa kumaha. Teka tempo, can katempo atawa kumaha. Bangsa pion, bangsa kuncung, bangsa benteng, bangsa kuda, nu maling duit nagara, geus loba nu di penjara. Cik ayeuna lamun raja nu ngarugikeun negara, wani moal, berani tidak, buktikan heula ngarah rakyat percaya, buktikan heula ngarah rakyat teu cangcaya. Dipercaya Ngadeg tong dipilah-pilah. teu bisa, kudu aya bukti. Wanita, teu wani ajedog. Wanita, mun wani buktikan. Dasar bedegong Panti basa eta geus di bejaan, kaulin ti penting ari awewe, tah geuning ayeuna kitu karasana, boga budak eueuh bapana hak sia, ceuk aing oge naon. Panti basa eta geus di bejaan, ulah sok selebor ulin ka jalan, tah geuning ayeuna kitu karasana, katabrak ku angkutan kota hak sia, ceuk aing oge naon. Barudak zaman ayeuna teu beunang di papagahan, di bejaan ngahitutan bedegong. Boga ceuli tapi pongu, boga panon tapi lolong, paraon teu bosen-bosen, celenong.
aing oge naon. Panti basa eta geus di bejaan, ulah sok selebor ulin ka jalan. Tah geuning ayeuna kitu karasana, katabrak ku angkutan kota haksia. Ceuk aing oge naon. Barudak zaman ayeuna teu beunang di papagahan, di bejaan ngahitutan pedegong. Boga ceuli tapi pomi, boga panon tapi lolong, paraong teu bosen-bosen. Celeno, 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 celeno.
ibadah haji jaga mun ibadah haji. Sawarga dunya ibu kota ngacecewet budak gelis ngora nu ngimpi hirup ngawang-ngawang hayang gancang jadi bentang mencrang modal nekat pohong hitung tempat matuh dahar jeung baju sabun sampo wedak lipstik salon taksi matak miris tayanu gratis segala maya
segala kudu dibayar. Sawatara anjeun di ibu kota nyorangan, mudak jalan lempeng silih siku jeung balueng, disiksa lapar jeung keeng tigebrus batin malawe. Deudeuh teuing jadi bentang sinetron teu payu, jadi foto model teu payu, jadi pragawati teu payu, muru gancang beunghar jadi gula batu. Pamanis kurilapna dunya nyata ngalolongkeun matana, hirup dinu poek mongkleng pinuh kapal suang. Kurilapna dunya